Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur tepang deui sareng abdi Leonardo DiCaprio nya. Tah, coba tebak ye nuju di mana ye? Tah, kapara wargi sadayana tuh suasana di kampung teh seperti kieu tah. Mangga anu di karota anu tebih di kampung tah ieu suasana di lembur daerah Cikijing pamiarsanya tuh. Aduh ningali sawah, gunung, bari jeung awan teh meuni aduh araradem. Tah ieu teh dina poe Minggu pagi tah schedule teh jalan-jalan cenah hoyong shopping ningali pemandangan bari bade jajan anu tempatna lokasina di Jalan Cikondang Cisoka tuh arah ti Cikijing tuh. Aduh seueur kieu para wargi sadayana tuh nu jalan-jalan tuh. Aduh suasana ge meuni aduh ningali awan teh tuh meuni resep kitu. Aduh adem coba meuni sejuk tah. Duh ieu mah tos we lah nu di karota mah pasti kangen kana suasana nu kararieu teh ya. Bagi penonton atuh punten di like, di komen nya, di follow, di komen, di subscribe atuh tah pami ninggal video ieu teh beh langkung semangat deui sim abdi teh tuh kanggo masihkeun video-videona gitu tah. Tuh suasana teh ieu tah. Tah duh ari jalan ge tuh meuni ari ieu saremanget tuh da seueur pengunjungna ge tiap poe Minggu ieu teh Minggu pagi tah. Duh mugi abe sing dilariskeun, sing dilancarkeun nu ari calana nya. Duh sing disaralametkeun anu jalan-jalana, sing disarehatkeun nya. Penonton oge ku abi didoakeun nya anu nonton sampai habis ku abi sing dimudahkeun milik rezekina, sing dilancarkeun sagala usaha jeung urusanana nya. Tuh jualan oge sing laris manis Tanjung Kimpul. Daganganna habis, duitna ngarumpul. Eta si neneng cantik geuning eta dipayuneun aduh naon cenah itu. Tuh aduh raresep arang kibung tuh mah gembol tuh sakarung ewang tuh. Aduh resep teh ieu teh seueur pisan jajaneuna pilihaneuna jaba marirah di dieu mah tuh hargina oge aduh terjangkau pokona mah hargi kampung lah di dieu mah terjangkau murah meriah pokona mah. Mangga kasadayana nu di mana we bilih bade jalan-jalan lokasina teh di Cikondang Cisoka ieu teh tuh. Duh alamna ge aduh meni pokona mah geus ieu ciptaan Tuhan manu tiada bandinganana aduh indah kacida. Atuh hatur nuhun kanu tos naronton videona. Didoakeun ku abi sing sarehatnya, sing diambilkeun milik rezekina anu ari calana tuh sing laris manisnya, anu jalan-jalanna sing sarehat. Mudah-mudahan tiap minggu tiasa hadir ka lokasi dia. Hatur nuhun nya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.